warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pemirsa, kumaha daramang atuh mugia yadina ginanjar kawilujengan. Alhamdulillah, dina danget ieu urang tiasa patepung lawung dina ieu bidangan anu janten kamemet wargi Jawa Barat nyaeta kalawarta mukakeun cakrawalaki Sunda keur balarea. Tangtosna dina edisi dinten Kemis kaping 20 September 2018. Sababaraha warta anu atos lebet ka redaksi Sunda TV baris didugikeun dina 1,5 jam kapayun. Direncangan ku sim kuring Arif Rizky Ramadan. Pamirsa nyanggakeun dibersalengkapna. Seni rengkong kiwari geus arang deui aya nu nanggap di Tatar Pasundan. Kaasup di Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge ukur sataun sakali dina acara Seren Tahun Bungkul. Rengkong teh ilaharna rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen di Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge dicokot tina salah sahiji ngaran pangatas paranti nanggung beas. Anu dijieunna teh tina awi gombong anu panjangna 2 meteran. Mun keur dipake nanggung sababaraha geus pare, rengkong teh ilaharna sok ngaluarkeun sora anu aneh. Hasil tina ngeserna injuk jeung awit. Ari main geunana, nurutkeun Asep, seniman rengkong asal Kuningan mah, biasana lalaki nu geus sawawa bari make pakaian adat samodel kampret, lengkap jeung pangsi hideungna. Diwuwuhan ku iket atawa totopong. Nurutkeun Mbah Karya, salah sahiji seniman rengkong ti Kuningan, baheula mah seni rengkong teh sok mindeng dipidangkeun dina acara-acara tradisi. Tapi ayeuna geus arang deui iwal dina acara tahunan panen raya. Ku kituna Mbah Karya miharep tina lumangsungna deui seni rengkong sakabeh masyarakat Jawa Barat bisa ngajaga teu ngamumule seni asli karuhun urang meh moal tumpul. Pamirsa, kalawarta Sunda TV dinten ieu urang sikapkeun dugi dieu. Aya saur ti sepuh di nu kiwari ngancik nepi hari. Sejak ayeuna sampeureun jaga. Mugia janten nyepaneun kanggo urang sadaya ngawakilan ngokolakeun kalawarta Sunda TV sim kuring Arif Rizky Ramadan sejak amit mungkur amit mundur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring Sunda.